Sampurasun palawargi sadayana hayu urang ngadamel pencok kacang. Ta ieu pakakas anu dianggo aya halu sareng lulumpang. Dina Siloka Sunda halu teh mangrupi pameget, lulumpang teh istri, aya pasang-pasanganana sagal rupi oge. Ta ieu samarakna aya cengek, gula beureum, tarasi, sereh, sareng cikur bawang bodas, lajeng purulukan ku uyah, lajeng tos kitu ditutu dugikeun ka lembut. Saatos lembut ieu samarakna nembe lebetkeun kacang panjang anu tos disiksikan, ditutu deui sing dugikeun ka lembut sareng ngagalo ieu samara. Saatos ngagalo nembe lebetkeun daun surawung supados seungit. Galokeun deui supados sumawerat. Tah parantos rengse ieu pencok kacang ala sim kuring gampil pisan ngadamelna, wilujeng nyobian. Hatur nuhun. Sampurasun wilujeng wayah kieu. Tah ayeuna sim kuring bade nyebor, lajeng bade ngurus heula ingon-ingon di Paraban heula. Tos kitu mios ka pasar, urang masak teh balanja anu diperyogikeun. Tah ieu aya asin peda. Urang masak asin peda yuk, tos diwasu lajeng digoreng asin pedana. Sisikan cabe benot, teras tomat, bawang daun, bawang beureum, lajeng bawang bodas sareng daun jeruk. Tos kitu ieu tomat ngora oge disiksikan sareng peuteuy. Digoreng bumbu nu tos disiksik, lebetkeun cabe benot, lebetkeun cai. Tos kitu tamihan ku penyedap rasa uyah sareng gula bodas. Tong hilap lebetkeun peuteuy. Lajeng lebetkeun ieu asin nu tos digoreng. Panungtung lebetkeun tomat ngora sing nyerep rasana. Tah, tos janten ieu tumis asin sagala digebruskeun. Raos pisan palawargi sadayana, sumangga dicobian, gampil pisan ngadamelna. Tah, ayeuna sim kuring bade neda ti payun. Hayu urang tuang sadaya.